Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Endai Guludu. Waalaikumsalam. Ayeuna simkuring direjanganku Kang Oma. Iya. Ai pamanjangan naon? Oma Iraha, Oma Irama. Oma Sutisna. Ngomong Sitisna. Oh, jadi ulah-ulah bisi ulah ganti ngarannya. Mamana ngobor bodas urang Kampura Kang Oma. Sami-sami. Simkuring mah orang Sunda jadi nya harus beureuy gitu. Iya. Kang Oma ayeuna urang Sunda nya identikna sareng dongeng. Oh, dongeng ya, dongeng Kang. Dongeng. Taruh selat orang mana ke oma? Ke simpuring reka dongeng kau mah ieu nya Dongeng kumaha? ngadongeng aya ieu mah langsung ngadongengnya jadi kieu di hiji kelas aya budak SD ieu budak SD teh Nuhuakan. terus aneh yang beneran pas simpuring ngadongeng ya Mohon. ayo oma naon sih maksudnya Mohon. lah Mohon. botan coba ieu simpuring teh kan pas hiji kelasnya aya budak murid di naon sih ngomong-ngomong Budak SD masalah cang guru teh keur nerangkeun masalah kiamat Aduh. guru teh cek guru teh cenah kieu barudak hari kiamat teh di mana sakbe alam dunia hancur lebur laut paruah ka darat langit hanapan pokona mah kabeh dunia hancur tak tersisa cenah terus keur ngeunang-ngeunang tah si guru teh aya budak murid ngacung Nanyakeun ampun hancur gitu. nanyakeun Pak Guru naon cenah punten cenah ari kiamat sekolah pare teh coba urang teh eta mah sangaret ibarat ku kampur nih nya pare kae da aing lagi modar oh gitu jadi konyol tak nah emang dimaklum dengan anak budak SD Polos kene. jadinya malum lah nya tah Kang Oma sugan nggak dongeng naon tah Aya. tah dari resep aya gitu ya Di Papua. di Papua Aya sekolah SD di Papua teh sekolah SD teh. Ajak guru teh nanya, siapa presiden pertama? Nah, terus yang paling depan Kacung. Saya tahu, Bu. Siapa? Soekarno. ade Oh, ada betul. Yang belakang nanya lagi, Kacung. Saya tahu, Bu. Siapa? Soekarno. Betul. adenya berapa Sekarang Kacung nih. Saya tahu, Bu. Siapa? Soekarno. ade Tuh lama sekelas. Ya betul Soekarno si Bu teh. Istirahat udah selesai. Ini nggak tahu kan presiden itu Soekarno yang pertama teh. Semua orang nanyain Soekarno. Nah, terus tanya lagi yang paling ujung. Sunda Nah, anu tung. kan itu ujung udah gitu Tanya, Bu, kenapa presiden pertama Soekarno? Apa nggak ada yang lain? apa wonu lain berarti Aya anu lain. mana translate tentunya sok lagi mah Sunda tuh lo Oh, iya. sok buru-buru gitu berhayo lah tah Nah, aya anu lain deui. nah lain selain itu Soekarno ya gitu Selain itu Soekarno. terus Aya cenah. Cek guru nate. Cegura teh aya cuman kapilan maut cenah. Kapilan maut aya jadi ku Soekarno gitu. Sakitu dongeng nama Pak. oke Minder aing minder kadang oge. berkesan anjing aiger edan nah edan simkuringan ya ieu masih ruang lingkupna sekolah SD Teh mana? teh mana SD-nya ieu nya aya budak guru keur nerangkeun dia sarua keur nerangkeun cek guru agama ieu barudak cenah sok saha nu hayang asup ka surga ngaracung tah 48 orang teh aya nu hijin teu ari maneh Udin kunaon cenah make tengah cung da abi mah diporang asup TNI diporang asup tentara gua panggil kacau jadi gitulah maksudnya konyol-konyolna kurang kali dengan anaknya malumnya Polos ya, polos dan sederhana tidak sombong rajin menabung ya sok kau mah kudu dieu dongeng Aya sok aya dongeng. ayo Di Sunda ya kadang cerita. Di kemari menuju sekolah SD sebenarnya. masih sekolah SD masih Ya, sekolah SD. Tanya si gurunya nanya ke murid-murid teh. Tanya jawab. Tanya jawab. Anak-anak, Anak-anak
sebutkan cita-cita kalian. Hmm. Anu ngasuh jadi dokter. Bener, da eta mah pastilah jadi pilot Kamu benernya. jadi dokter, pilot, presiden. Heeh. Anu tukang Heeh. ngacung nih. Bu, saya belum tanya. Oh ya, apa cita-cita kamu? Pegawai GSI. Eta mah lain cita-cita sebenarnya cuma kan bener kisahnya. jadi kieu berdan berhubung ruang lingkungan di urang mah geus Pinuku pabrik. jadi kawasan industri jadi Kawasan budak industri. teh mindset Iya, nanti benernya karunya di harga. karunya tamatakan aduh gusti Dah kamu dah ke GSI. GGS salah teh dari daun simkuring ge lain kahayang eta teh kepaksa Ya kepaksa. Lain betah, ngan butuh. betah ngan butuh Bakat gitu tah butuh. Mana PNS, Pak? panah oh GSI ge PNS lur PNS. pegawai negeri sapatu aya mun di Sigma PNS teh pegawai non stop Benar betul. GSI naon singkatanan? GSI mah gaji sapoe imeuh nah jadi PGS Non PGS. pas gajian seep Bener. aya deui GBHN Oh, gitu. gaji beak hutang numpuk Aduh, Amit teh jauh terus aya di ieu ieu mah pengalaman simkuring nya main pengalaman simkuring dongeng simkuring ieu mah real true story teh kisah nyata teu nyaho tuh tadi mah urang ngomong bahasa Inggris tah ieu mah masalah si enak mah ngadongengna ieu mah simkuring kisah nyata true story Story. kieu mah kapungkur ya simkuring pan paheulana dingnya keur zaman SD sok paheula-heula cenah ngagambar anu paheulana keluar menang Pada beres. anu paheulana beres ya keluar pan atuh paheulana balik depan keren nya. Semangat. Semangat tah simkuring teh kana berumpakan anu ngagambar gunung ngagambar gunung terus aya anu mobil eta teh simkuring mah kieu we Saya mutu. neukeun neuk heula tuh Naon teh lu? Mutu gitu simkuring. simkuring mah kok gambar teh bulu dari gitu tah Ya, ku patrol teh ya, terus itu dah di mutu. Si buku gambar teh. buku gambar teh dipikiran Oh. bulut beri bulut gitu tah dipikeun ka guru teh Pak ieu abdi entos eta gambar naon sih teh bulut hidung gitu cenah bulut bala-bala tutung Pak aku harta mah dicabut bala mah da bebas jadi kudu ge nyabok teh can aya Komnas HAM jadi pri bala teh da bae nganggerleng yang penting tungtuna mah naon cing lain panglana balik paneurina dari setrap kieu lur gak baik ke jam 1 Setrap. Di jadi Lembang. malu tau ka mah naon tah naon di air itu dongeng Aya dongeng. Sok. Dongeng. mana mah Mun lamun erek sakola teh. Asok seri sampun. bener bala mah nya bala mah can diaturkeun kana motor kolot can bala mah lalumpang we jeung jeung nyeker Nyeker. Nikreuh nya narik kreuh. Sampun. Ayo pas bagian terakhir sampun hese. Kan gudang sare cenah. Aduh, bener. Pak aduh Pak Ye aduh telat ya Pasti ada telat. tolong pikiran pasti ada telat Kan gudang buat. Aduh, sok keras kumaha kalau gudang sare ya. Udah, cek minum teh. Tungguan heula aja sakedeung kan gudang sare. Udah didangkeun si budak teh. oh diudangkeun meureunnya Terus didangkeun mandi. Anu sekolah lah asup jam 7. Di jam 8 kaberangan kabeh itu teh. Saya arawas gara-gara seta sebenarnya. Kalau juga kaberangan. Pas asup ke kelas, Soalnya anjing babau setrap. Tapi kaberangan ruan si anu bu guru kabeh ruan si anu si anu teh saat sekarang jelema oh sekarang jelema anu oh si anu ruan si anu guru teh ruan sedangkan eta beda kelas hari si anu nama kelas 2B nya 2B anu 4 mah
2C 2A gitu kan ya. Alhamdulillah lo lagi ngomong. Terus tulikan. Jadi si Anu teh digeron ke kelas B makan anu kelas A kan setelah saya ada keberangan geron si Anu geron ke kelas A jadi si Anu mumput ada kelas gitu dongeng teh Oh, edan iya. Jelas dah. Salut aing. Diangkat karena jen film ieu di bumi. Asli aing mah. Membingungkan semua umat. Membingungkan semua masyarakat. Tapi keren mah eta Keren. jadi storytelling-nya edan ya. Anjir. Gila. Cara penyampaian yang penyampaian dahsyat, udah singkat, padat dan tidak jelas. hawe pa ya paling mah ngobrol dongeng Kemudian dibayar. Kuring. dibayar penting Suara tuh ceban sajam. cepat saja mainnya terus habis terus 5 jam 50.000 lumayan di dia noge 12 menit mah. Aduh. Tasim kuring teh supaya terus berkreasi, terus menghasilkan karya, lebih semangat dirinya. Minta kasadayana sok atuh subscribe dan gratis. Tah, Asli asli, diklik, padamkan merahnya. Truk Bunyikan loncengnya. bunyikan lonceng jadi ganjaran ke kasadayana berni orang. Amin. Jadi saling kumahanya. jadi lu pandai lu maju gitu Simbiosis mutualisme Pandai. saling menguntungkan. Komando. Orang menunjukkan anu nonton nya seuli berana lamun ka anggota yang masih kuring bodor. Terakhir jangan lupa di like menurutnya. Kasim kuring mah berenang subscribe eta ke persyaratan engke Persyaratan Persyaratan ka- dunia internasional. internasional yang internasional cuma sing kuring gue internasional nyata Cimangkok ya gue internasional kage pro